Tepuk tangan heula bersemangat. Iya, Lin. Ah, tak dengar nih. Adik ibu ngomong naon? Cina tarik bu, tampil ini. Sebelum padahal mah ngetes mah tuh tes gitu. Ya, Bapak, mengpeng nujurin deh. Mengpeng tak cari aku. Aku yang jelas ya, Bapak. Rek nyari naon, ngomong naon bu. Naon ieu teh? Naon atuh ah? Di ibu na naonan, ongkol dimikeun, ongkol dialungkeun. Kesel atuh dak. Ya, Bapak, kan Bapak teh nuju hajat. Raha nu jahat, dahulu rumah jahat. Ya, Bapak, Ha, jat, jahat, hajat. jahat. Ya, Allah tobat, Gusti. Ya, Bapak, Ha, jat, jahat. hajat. Di mana yang nu jahat? Hari Bapak nanaon atuh. Ya, sugan kuping Bapak teh kapupetan ku termos. Anunya. Hadi agar apa cik suang tinggal. Halo, Bu. paingan dah kuping Bapak teh kapupetan ku sampean domba. Ibu masuk aya wae. Pira aku aya suku domba suka dieu. Nyao ah. Ya, Bapak. Kan Bapak teh nuju hajat. Sakedah nama Bapak teh harus gembira sareng bahagia. Ieu mah ditinggali ku ibu Tita tadi. Ngan baeud weh ambek-ambekan. Kunaon, Cik? Aya naon? Kunaon? Naon? Heula atuh Bu. Naik da amok-amokan kumaha? Geus bogoh ieu keur hajat. Dari suku, kadiwa ku paku. Sakedah ambek-ambekan atuh Pak. Sakedah nama Bapak teh harus syukur kajuakna ku paku. Cobi upami kajuakna ku linggis. Ibu mah sok aya wae. Tak nya atuh Bapak malepat. Pas terang ada hajat. Dan ngurus kana domba. Paku napa balatak pajangan kacuga. Bu, ka mana? Ka dieu. Yo Bu, Bapak mah nguruskeun kandang domba teh. Pada we pantona geus rek coplok. Mun tadi benerkeun mah bahaya atuh. Mangkaning domba adu wungkul. Kumaha ke mun dombana leupas? Diaradu jeung tamu. Bapak, hari Bapak balik ke mana? Heuh nya. Bapak, saurna Bapak teh nuju nyari sampean. Nah, hamil orolong. Heuh nya. Iya Bu, ya mau balikan deui. Teu kena balikan deui. Ngalangikeun Bapak mah. Yo Bu, kariweuh kieu teh. Jol we piambekeun saja. Aya naon deui, Bapak? Yo, tingali ku Ibu. Surat undangan. Gara-gara si Ijom, jelema tah hadol. Moal aya jelema kos kieu di dunia, di mana-mana ge. Ngaran Bapak dina surat undangan, di tukangna make huruf SH. Anu ibu ge terang, Bapak teh lain lulusan sarjana hukum. Bapak, surat ibu mah Bapak dan lepat mah. Nah jadi Bapak disalahkeun. Lah ieu mah potret domba, Pak. Mana Bu? Heuh nya. Ka mana surat undangan? Oh, iya tah, meja. Tah, ini ka mana aja mana? Hijau. Pak, kedah tarik-tarik teuing ngaran si Ijem mah. Lalaunan we. Kieu. Ijem. Nya.
ibu oke. Bu, isi Ijam main ke mana? Bu, Ijam nanaonan. Lupa tuh. Ijam, asup ya. Mane ku dewek dinitah nyeun surat undangan. Di mana nyeun surat undanganna? Oh, piraku pabrik guruku. Di Amira rerencangan abdi kan. Nah, ngaran dewek dina surat undangan di tukangna aya huruf esaan. Mane ge nyaho? Dewek teh lain lulusan sarjana hukum, SDG encan tamat. Deuh ku batur. Oh, kieu juragan, basa abdi ngadamel surat undangan di itu teh tos aya jalmi duaan. Sami bade ngadamel surat undangan. Tah itu teh ngarang ge SH-an. Abdi teh nurutan we da emu mah pasti SH teh tingkatan dari Sohibul Hajat. Ya, Bu. Gua kage da jelema Cilegon mah kieu tah. Lah, tuh ada mana hijem? Aya wae. Naonan ieu hiji deui yo. Ngaran dewek dina surat undangan di hareupna eueuh huruf eran. Raden Suminta kitu. Wah, atuh Pak, sawios tong GR oke. Da tanya saur mama aya pangaruhna. Cek saha teh pengaruhna. Leungit sahuruf ge beda arti atuh Bu. Gerak ucing. Leungitkeun ge kan jadi ucin. Jelas beda atuh Bu. Ari ucing mah ari ucing mah sato, ari ucing mah tukang cukur. Di mana ya tukang cukur ngadar beurit? Teras aya gan Bandung tak aya huruf G-an pan janten Bandung kota kemban pan ngalagonna teh pikaseureun. Langsung ngabodor sia. Geura we ucing upami teh aya G-an pan janten ucing. Aduh, kita mau bodoran Bapak bieu. Ya. Mah salieur ieu teh. Ya atuh Pa lah atos kitu mah tong janten emutan. Geus sah baik. Ijam adieu sia. Wayahna maneh ayeuna ini ka kandang domba. Tingali domba kuring isi cantik paraban. Terus naik ka dieu deui, ngarti? Arti. Ka juragan, Kela. Yuk sekalian bawa surat undangan. pastikan ka domba juragan. Piceun. Oh, mangga tuh. Oh, gabujang teh. Jeupeung pisan. Lieur Bapak mah. Ibu nu lalieur mah Bapak, nuju hajat kieu. Bapak mah masih we numputan domba. Nyanya tuh Bu. Da eta teh domba mah. Yo gerak. Nah, lu pakai kendangan segala. Yo Bu, da eta teh domba mah. Kamari wae domba anu tandukna hideung rek aya nu ngahilian ku motor. Bade aya degentosan ku motor mah atuh Pak pasikeun we. Da itu nambungeun. Si Bapak sugan teh nya. Ya Bapak, cik atuh tong kabina-bina teuing resep kana domba teh. Tuh, tingali batur mah enjing-enjing teh arangkat ka kantor. Ieu mah enjing-enjing keneh riweuh ngamandian domba. Isin ieu mah. Nah, mun make era, lamun Bapak unggal isuk ngamandian tiang listrik, karek ibu ke era, da balina ge Bapak mah ngamandian domba nage make calana ieu. Bapak teh lomba diadu-adu tanya khawatir. Sok cobi Bapak ciptakeun. Kumaha Bapak menjantan domba? Bisa di mana ya domba nu hajat? Yang di mana ya domba make baju kieu keren. Tobat Gusti. Ya Bapak, Ibu mah mengelingan ngungkul. Pilih jaga Bapak mata di tengah ku domba. Percaya Bapak mah lamun apa mautna di tengah ku domba. Terus domba dina tandukna aya boman. Karek kau pakai percaya. Bapak mah gayaknya harus ibu teh sok susah. Ya Bapak, da Bapak mah terang. Peres-peres na Bapak ada domba. Da nyalinur oge siga domba. Anya terumah sawah mah.
sumpun da bapak mah malah ngaraos di tengah huni teh jol jurung kuno bari ngirintil cita weh pesta ka bapak kana ranjang da ibu teh khawatir wal wajukut kana lambe bapak kulang Ibu mah. deui weh bapak mah Sok aya ya wae. Wah, oga ujang teh penampilanan di ruksak ieu. Abdi juragan. Saha nu ngageroan maneh? Tadi sahur ijem juragan nyawaran abdi. Berumasa dewek mah. Ini dia. Su. Langsung ngomong jorang teh. Juragan. Iroh tawaka ini cicingna di dieu kumaha dulu ya bapak ibu pasane seureunya saur sepuh oge yang masa kumaha amal perbuatanana sok aya bapak eta teh warosna maling oray mata oge dipacok oray maling gajah mata oge ditincak ku gajah maling buaya mata oge digaya ku buaya Mari maneh nanaonan atuh iro? Juragan. Tah, teu percaya bapak mah. Geuningan para ji oge maotna eueuh nu digegel ku orok. Mun kitu mah watir ka tukang lotek atuh. Maotna ge atuh tah direndos di kieu. Bapak mah leuwih watir ka tukang cendol. Tuh mah maotna ge dikocek. Ai bapak eta teh kasuran sepuh kaseueur kabuktosanana tong diheureuikeun nya irongnya Le. Lepeut, Juragan. Le. leueur, Le. lempang. Lanes juragan. Bu, sugan ibu apal? Le. termosnya iroh Leres juragan. Dina leuk kana termos. Jauh. Leres nya mah. Tangki abdi anu sadi. Orai mau toge mun karunya sia. dipacok oray kan bungkusna teh iroh Nis lagi datang kal talus. Langsung ngajabrak teh. Pira kok jauh mah ragdag natang ka talus. Apa lo? Lanes juragan. Anggur. Lanes juragan. Alpukat. Kan. Salah deui keneh wae. Bu, sugan apal? mobilnya iroh Leres juragan. Hinalal kana mobil. Jauh pisan. Iya ji. Datang ki abdi anu digugur nanti kadang-kadang. Kuburkan mau toge dikubur. Nyaho atuh teh iro dewek ge nyaho. Wah, maneh geus macabrak ieu. Geus lah, ini sia. Su. Iro ojo sia. Mohon juragan. Boga bujang teh eueuh nu sahulueun. Bu. Kumaha ngomong-ngomong kue tukang kue kantos siap dacan. oh nya tengah tuh cuma pernah ibu Bu, sok tengkara di toilan gitu. sumuhun bapak ieu ge bade ya bapak ieu teh HP keluaran terbaru HP layar sentuh ke tahun 2002 mah HP layar jejak tahun 2027 HP layar tajam Sok aya wae. Geus lah buruk gerak telepon. halo ya sarang ibu Caca Bakeri kumaha kue teh tos siap tacan pak sagedapnya Yo. Geus nguruskeun kandang domba dipabelit jeung jukut. Maneh geus balik deui ka dieu kumaha domba si Paraban parantos juragan ai surat undangan geus dibikeun can ka Mang Samin. parantos oge juragan Alus dibere bonus 2000. Coy bulan harapnya. jantan opat ya kan Naha, pansasi kamari tacan are heunya ingat wae kalau mah kana duit mah.
Ari si ibu kemana? Aya we di bumi juragan. Lain mamane. Si ibu juragan istri. Oh, duka atuh kayak cuang pilari. Halo, Halo, sareng sahanya. sarang ibu. Ari ibu di mana? Sakit sarang bapak. Ke sareng bapak. Ibu masak. Ari ibu nanaonan atuh. Lumayan bapak bayar. Ya bapak, tadi ibu nelpon. Sawarna Ustadz Cecep teh mau tiasa jangan protokol. Kumaha tuh? Kudu aya gantina. Sumun bapak sedaya gentosna. Man saha. Ijam, cek mana saha nu bisa jadi protokol. Udah sami-sami Ustad juragan. Teu kudu. Nu penting mah bisa jadi protokol. Oh, nya. Ijam, maneh we jadi protokol. Kekenging abdi juragan, abi mah lamun nyarios di payunan seueur jalmi teh sok lieur hoyong utah. Nung sok ngira, nung sok alasan teh. Pokona maneh kudu jadi protokol. Sok buru. Para hadiri. Lain ayeuna. Engke. Oh. Katuh. Bapak, pasti bapak mau malah emut ya. Ada petugas keamanan tos dongkap dacan. Nya kamarana ieu teh. Betul. Sok asuh. Mane. Wah, penampilanna dihancur deui. Kelak. Risi Ajung ka mana? Iya, tadi sambar abdi duaan kaweminan nuju rame juragan. Nah, Yo para saya juragan. aya wae. Kupina bade kadia lamun tos para sayana. Kabina-bina. Ade euy. Perhatikeun parkir mobil tamu. Oh cenah euy. Beli cicil jeung jajamu. Artina Perhatikan parkir mobil anu tamu. siap bos. Langsung ngarewaaskeun sia. Ade euy. Jalankeun tugas sing hati-hati. Oh cenah euy. Maidana jeung Japati. Artina Jangan juga sing hati-hati. siap bos. Langsung ngarewaaskeun sia. Lamun kieu wae dewek bisa paeh ngadadak. Geus laju. Ieu mah gerak tugas haditu. Heula. Memang jaraga mah mending ge ke dalapan heula tuh. Yuk. Cenah euy. Kali jaga ke sampur heula. Artina Sebelum jaga ke dapur heula. siap bos. Nah, lain mah gerak kaditu gerak tugas, lain gerak kajoget, kaditu, kadieu, kaditu, kadieu. Lain jeung teh gerak kaditu, gerak tugas. Siap juragan. Ampun teuing. Maneh ditinggalin di dieu. Sok-sok buruk kaditu gerak turun, bisi moal digaji. Siap juragan.
juragan. Enakeun si teh. Aing urang kan itu si teh. Udah tugas kan itu. Wah, bener ieu mah moal digaji. Kudu ditembokeun. Siap juragan. Ayo naonan kada kapiluan joget. Silakan bapak. Ah. Tadi ibu kunaon? Eta kunaon gegeteran? Oh, aya SMS kita gegeteran. Saya di payung bumi. Oh, di Bandung geura canda kan itu. Ya, tuh Pak. Tun. Aneh, Aceh. Rek naon balik deui? Lapar bos. Por naon? Bahwa ada yang mencurigakan. Aduh, mencurigakan. Ditah balik. Tahu bahas aja ke sini. Tuh nempel dewek ngeriweuh. Ditah balik. Ini istri. Ah, teu paduli teuing. Ditah balik. Gelis. Ah, ditah asup. Siap juragan. Dia juragan Jalmina. Di mana naonan? Atau ieu masih Iro pembantu di dieu? Ah, pembantu. Saya lihat orang ini bolak-balik wae ke dapur. Ai orang balik ke dapur sote da ker Pernah once nih Lila. masak deuleu nasi yang bangsat ka aing teh. Ampun atuh ce, da terang. Meja ce. Da alasan maksud uing teh. Tok siang. Leuh. Di mana naonan teh Iro? Dasar pembantu cari leubeung. Aceng, ini tadi tuh. Siap juragan.